Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bingah taya tanding kanggo simkuring ampe tiasa ngadamel konten atanapi video perkawis sungkem panganten. Para lunu kasuhun jemar pangampurana sanes bade ria ku pangabisa ujug takabur. Namun ieu mah etang-etang ngalestarikeun budaya anu aya di tatar priangan. Sok sanaos tebih tina utami, sok sanaos tebih tina papagon anu sahinasna numutkeun tradisi pamugi katampi kalayan kabingahan. Ngarumat budaya pancen urang salarea. Wargi-wargi sateu acan nonton video na kade lali di subscribe wilujeng nonton. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Kabinga taya tanding tangtosna kanggo ibu Rama panganten, di mana putra putrina parantos rengse ngalaksanakeun jejer akan nikah. Simkuring jajapang doa mugia panganten dina ngambah sagara rumah tanggana masing kacuru kaguntur rahayu katitis ka iris para pirizeki ti Gusti Nu Maha Suci. Tur gawangkuna dina jalan rumah tangga anu mawadah warahmah sakinah. Gelis kasep ngarumah tangga lair urusan enteng jeung bangga. Entengna pedah di dasaran ku rasanya cinta. Banggana aya hambalan anu can kasoran ku hidup. Mudah-mudahan hidup mampu nyorang rumah tangga runtut raut sauyunan luhur kuta gede dunia jatni kasapapaus. Nanging kabagjaan kasuksesan menjadi anak kumantu doa jeung ridho inung bapa. Jeung kami geus marentahkeun ka manusia pikeun ngabakti ka indung jeung bapana. Indungna geus ngakandung 8 bulan lilana, ngasuh 2 tahun lilana. Maka geura syukuran ka kami jeung ka indung bapa anjeun. Iwal ka kami anjeun geusang mulan. Gelis kasep dipayuneun hideuk aya insan anu paling mulia saparantosna Rasulullah nyaeta indung. Mangga geura canak pananganana kalayan cepeng pinuh ka deudeuh. Teu praraina pinuh ku ka deudeuh. Kalayan puseurkeun panyawang hideuk seolah-olah nyesep kanyaah nu jadi indung. Kasep geulis teu kendat-kendatna golontor kanyaah nu jadi indung. Ti mimiti hidup di kandung 8 bulan lamina. Lain waktu nu singkat nalika mama hidup ngarasakeun kahesean, kasusah, kacape nalika keur ngandung hidup. Burayang bureyeung rumenghap rumah teu matak jadi aral subaha estu nampi tina kakawasaan Gusti. Indung hidup unggal peuting ngusapan patuanganan bari ngadoa ka Allah. Nun Gusti ya Allah Pangeran abdi anu maha mulia anu maha welas asih. Welasna teu pangarahan ka umatna, welasna teu pilih kasih. Mugia ieu jabang bayi anu aya dina rahim abdi cikal bakal budak anu soleh. Lamun nitenan nalika mama hidup rek ngalahirkeun hidup geulis kasih. Nyasatna mama hidup ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ku nyeri-nyeri nak geulis kasih. Nyeri nu teu aya pilandongeunana
jeletit dina parindikan, jeletot dina bobokong, adu glajer ku nyeri-nyeri, nyasatna rek ngalahirkeun hidup teh nandonkeun nyawa, ngagantung dina buuk salambar. Gerentes mamah hidup nalika rek ngalahirkeun hidup. Ya Allah, sawios abdi nu janten korban, asal budak abdi salamet gubrak ke alam dunia. Mungguh Allah anu maha murah anu maha welas asih. Manusia teu bisa ngatur ngan ukur ngabogaan rasa honcewang mata hariwang. Gubrak hidup ke alam dunia, alhamdulillah salamet geulis kasih. Dirawu dipangku urama hidup, bari diharewosan dina cepil katuh ku adan, diharewosan cepil kenca ku koma, kalayan digerentesan ku kalimah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Hidup diatik dididik dikikiri, diroroh ti oroh, diajar lempang dituyun-tuyun, dijajab ka sakola, dibimbing hidup sangkan jadi manusia anu guna pikeun keluarga, guna pikeun bangsa jeung negara, guna pikeun agama. Geus gede teu weleh didoakeun sing gede milih. Geulis kasep dugi kawengkin ayeuna tos tiasa kumaha hidup mulang tarima kanu janten indung. Sabantawis perjuangan pengorbanan nu jadi indung sakitu luar biasa. Estu lamun diwilang teu aya wates wangenan, lamun diukur ku catur moal kaukur geulis kasih. Tawis murang kalih anu soleh prak gera ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kanu janten indung, gera nyungkeun dihapunten tina sagala rupi kahilapan, kalayan gera nyungkeun pangdoa sangkan hirup dina ngarumah tangga pinangih jeung kabagjaan. Mama abdi nyaluuh dina pangkonan mama daya kajab sejang haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingah tina sagala rupi kasayan mama anu parantos dipasihkeun ka abdi. Namung dugi kawengkin ayeuna abdi teu acan tiasa mulang tarima, teu acan tiasa ngabales jasa-jasa mama, ngabales pengorbanan mama nalika ngatik ngadidik abdi. Mama hapunten abdi mah tina sagala rupi laku lampah anu teu meurnah anu mata kajaheutkeun manah mama. Ma hapunten abdi mah raga moal aya hargana, diri baris katalikung bingung dikukuntit kasedih buah nyorang pitapak doraka tinu janten ini. Saupami mama teu ngalubarkeun pangampura, kalayan doakeun abdi mugi laki rabi abdi pinanggih kaberkahan sinareng kabagjaan.